Oi. Mana baring nak? Wah, Wah. Hah, mau ada jauh. Wah, mana? Wah, mau jauh di itu nu yang kenurna tuh cari cengeng ku kemul ge. Sok ah. Menon gitu. Awas. Ya, ngesiap waring ya. Resep ya mah. Tah, yang makan nong ayahnya bisa menjarkan market tege kungkul. Kade lauk iya balida. Kumpur Wah, mana tuh can ketingali laukna? Yang siap waring nama. Wah, ngebabadanya. Ngebabada kanu eta Nah, pandai etlin ngaian teh. Aduh. Dan baik lah. Golongan guru. Kena penting malaukna beunangkeun heula. Wah, lila ieu mah Wah, tak sibuk loh. Iya, kieu we resep tah geus katingali tam di blog gitu Yang pasti. Luk emas. Kamari teh ya. Luk emas deui wae Wah, menawan gitu ningnong. Wah, mah bieu geus katingali gaya bag. Wah, iya, wah, menon, Tapi lain kamari. Siga dua tuh. Dua. Masa golongan teh sing babad ka dinya Insyaallah. Keun wae lah namanya. Jauh kene geus Keun mah salamet. Pakait wah yang gerak. Heeh. Nah, atuh lila ka dieuna emas. Kelak. Muncul. Heeh. Lilanya muncul tuh. Tuh. Anjir. Alhamdulillah. Ieu mah ilang kanu ieu nanga itu. Sahabat. Tah. Aya 10 kilo mah ieu mah 10 kilo juhria. Selamat pemirsa yuk. Ieu mah Tah. Apet. Karek aya. Badu. Tanggeuy. Mayanya. Dia ke dia. Jiga soeh ieu na. Ait. Tuh. Si ibu oge videokeun. Perkiraan sabaraha kilo eta? Kilo setengah aya. Kilo setengah aya lah. Mantep Nah, mending reng hapranyug gitu Panded. Mending reng hapranyug ningali nu manang gede. Aduh. Nah, itu. Wah, iya mah salamet. Bener tas hujan teh. Iya kumaha ya beh dia ya. Hulang si beh wetan we kulukut. Ada inges milik mah aya kulukutnya meunang luk emas tah. Ayo nu make eupan luk emas. Teu eueuh wae nu nyanggut. Wah, ieu mah mantap. Pokona mah
Yuk panjang. Oh, Kayak burung dangdan ya. Koneng kamari mah. rakit bolang. Tah bisi majarkeun taya tara aya nu make jejer ningnong, tah ieu pake ningnong ye. Di dieu mah ada bebas gitu, ningnong siap, tegek siap. Tuh. Mereka ningnong bawah ditu. Mantap lah.